Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kembali kepada Allah dibongkar kabeh ku Abu ya Uci. Yuk orang simak bareng-bareng. Lamun urang dijujut mah ieu teh corona teh tadina mandek lalagaan, dek jualan vaksin. Tapi ternyata orang jadi bebeneran, nyana naga bingung ieu teh tentang virus corona teh. Gas, kamu dijujut di awal-awal mah teh panjang cerita sebab setahun sebelum corona Afrika geus kabahas. Tahun lagi akan ada corona. Cina sorangan geus kabahas. Nanti akan ada corona. Amerika geus kabahas. Yaman geus kabahas. Berarti kan lalagaan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sayyidina Gusti Allah Ta'ala mun maha uningakeun sakabeh perkara deuk teu uninga kumaha tu jada damelan Gusti nu Gusti. Di antara syaitan mustaikul wal hidayah anu ngahakana dicilakakeun jeung dituduhkeun eta mah urusanna program Allah Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya. Wari paharaman-paharaman di negara urang khususna umumna di dunia nu ngaran mabok. Geus lain rahasia deui ku ari mah aya bir bintang mata mah geus dianggap minuman biasa. Mensen mah geus dianggap minuman biasa, vodka mah bisa lah tah mah geus minuman biasa. Nu aing teh nyaho nu sia osok teh ambalaya keneh minuman. Ganja mah tah mah geus dianggap biasa ku ari mah nu ngaran ekstasi, nu ngaran Juriaib, Dumolib dan lain sebagainya. Nusial maleuwih nyaho tibatan aing. Timbul ekonomi tersendat-sendat ayeuna ieu teh akibat permaksiatan. Timbul angin-angin beliung eta teh akibat permaksiatan. Timbul banjir secara kasat mata mah Jakarta banjir teh ieu teh kiriman ti Bogor, kiriman ti daerah luar. Haju jalan cainan teu merenah-merenah secara lahiriah seperti eta asli nama maksiat. Jageuninganan tuh dirangkas kurang kumaha jalan caina. Ya gempa, ya angin, ya banjir. Kuari urang ieu teh internasional wabah corona. Mantak naonna tuh urang barali ka Gusti Allah. Barali ka Gusti Allah taubatan geus ka Gusti ayo sabisa-bisa jaba bacaanna mah eta-eta keneh mun teh nama ka Gusti Allah teu kudu segala rupa hayu bae geus. Carerik teh ieu sieun ketika wabah, ketika tahun datang teu kembali ka Gusti Allah akibat tina maksiatna dilanjut. Eueuh corona ieu bakal timbul corona nu lain, bakal timbul wabah nu lain. Ieu nu dipake kasihan ku ahli-ahli Allah teh ya Allah ya Rabb. Nu ayeuna mah geus alhamdulillah lah seperti ieu geus terkuras segala rupa pake corona. Dana desa bae ge anu jang pembangunan desa dipake ka corona. Bahkan segala rupa jang corona kabeh. Loyokna duit corona ka mana ulah nyaho sia mah penting mah ka coronakeun we heulanan. Wallahu a'lamu bimaradi wa makan Allah lalorana sapa Allah liutilai keterpun yang tanya sarkeun ya Allah kaum maning kaum
badai hadau min dalam sawasan tanudukeun ya Allah min kaum lil islami kadua Islam hatta yubayna malam-malam martalakeun ya Allah lahum kadua kaum yattaquna ing barang kang ngaragsaya kaum kabeh atau ing barang kang udia kaum kabeh minal amali saking amal saking pagawean fala yattaqu maka orangna wara dia kaum ing ma atuh payastahikul idlala maka ngahak ya kaum kabeh ing kasasaran dan sasarkeun innallaha bikulli syai'in alim. Allah lempi marading satun ya Allah kalawan saban suji alimun iku kang maha uninga wa minhu lan iku tetep setengah saking syamasaikul idlali wal hidayah utawi kang ngaking den sasarkeun lan den tuduhkeun innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Allah lam bimuradin Allah yang satu Allah lawi kutetap kada Allah mulku samawati wal ardi kerajaan sakeh langit lan bumi leguripakeun ya Allah mi tulan ngamatikeun ya Allah malakum lan arana iku tetep kada saya kabeh ayuhan nas wa eling manusia min dunillah saking salian Allah gari tegas salian Allah mi wali nopo kang arepe apa jukum minhu ngarag saya walikin sira kabeh saking Allah la nasir dan arana kang nulungi amnakum kang hidayah nasirin sira kabeh amdarari saking kamadaratan Allah amdararihi saking kamadaratan Allah. Masih keneh lanjutan anu kamari tentang dilarangna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dilarang maca istighfar mangmentakeun hampura lil musyrikin ka para musyrikin walau kanu uli kurba sanajan karabat kurang kumaha duduh jeung nyahna Kangjeng Nabi kanu jadi paman Abi Thalib tetapi dilarang ku Gusti Allah untuk membacakan istighfar. Allah bisi bajar Kangjeng Nabi hungkul anu dilarang teh tambahan ku sejarah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha. Iya, ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim mangmacakeun hampura ka bapa anu kafir teh korega dan perjanjian dengan harapan roja ayuslima sugan we asup Islam bapak tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwul barang nyata-nyata mah Kangjeng Nabi Ibrahim tegas jelas tingali bapak teh horeng musuh Allah bimautihi alal kufri da mautna azar teh nu jadi bapak Kangjeng Nabi Ibrahim kufur atuh tabarra minhu lubar Kangjeng Nabi Ibrahim teu pernah mangmacakeun istighfar deui teu pernah mangmentakeun hampura deui jelas berarti teu meunang ya Allah.
bahkan kabelah dia nama lamun urang erek ibadah ka Gusti Allah teh lain sakadar ulah mentakeun hampura ka para kafirin munafikin musyrikin dedeketan ge ulah heulanan urang dek ibadah ka Gusti Allah teh kade nu ngabarengan ka urang teh ieu teh kafir apa mukmin kafir jauhan encan mantep keyakinan urang ka Gusti Allah ulah sok babarengan jeung musyrikin ulah sok babarengan jeung kafirin ulah sok babarengan jeung munafikin mun urang hayang mantep keyakinan urang ka Gusti Allah ke geus bisa karang Kos orang mun dididik dina ilmu tasawuf bertorikoh ya otomatis kudu menghindar heula disebutna khalwah disebutna teh nyingkiran ulah uzlah mah serem teuing teh uzlah serem uzlah mau anak sapi bikang hayang ditoel uzlah sih kos gitu kuari zaman kuari mah marodel uzlah teh HP di bawah dik WA-an goblok berarti lain uzlah tuh jeung kekuatan jaringan tah ai uzlah batu guys ulah aya naraon ulah make HP ulah aya naon geus ka Allah mandak sahapi muridinana kuari nu dididik torikoh teh jabaroga HP kabeh bahkan anu ngomong kiai kalau mau kamu mantu buka HP sarua jeung teu mau obot babe oh harata si kiai aduh pareun obor sakira geus taluk dekat HP nu tasblang tah sih tangese akhir zaman geus sigana we hungkul horenganan jaringan makhluk baheula mah jaringan cukup we kolbu kurang menceritakan Mama Banjar, Mama Sobari, Mama Gentur, Mama Sempur, Mama Kerese cukup make ieu we. Kuari make ieu. Bahkan kuari bakas karar itu. Diundang ari ka bana ka adu. Mal, mun kunaon? Kiai anu hayang ieu lagi embung. Kiai si kos kitu. Kiai mah ulah ya bahasa kos gitu mau kayak bahasa tungtung aya si eta aing moal ama lain karakter kiai deuk ngabeberes batur kumaha budirinya ge kos kitu mun aya kiai kos kitu geus mendingan bawakeun celurit tah sia mah aju beneran deui tah ya barang datang larangan teu meunang membacakeun istighfar ka para musyrikin sedangkan harita sahabat loba anu geus macakeun istighfar ngarasa dosa kami teh mangmentakeun hampura ka indung bapa kami kami teh mangmentakeun hampura ka mamang kami ka uwa kami teh mangmentakeun hampura ka sekeliling dulur-dulur kami sedangkan aya larangan kumaha pagawean nu geus dilaksanakeun eta teh pan larangan memantak turunlah ayat ieu maka Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum wallahu alam bimuradin geus manggeus bae Kangjeng Nabi instruksi ti Gusti Allah urang mah kuari mati kuari dilarang kaharep ulah ngalaksanakeun istighfar jang para musyrikin masalah geus kaliwat ngan hati-hati kaharep nasanggeus urang menang pituduh ti Gusti Allah jauhan Gusti Allah wa makanallahu ta'ala Gusti Allah taliudul qauman yakin nyasarkeun ka kaum ba'da izhadahum sabada Allah nuduhkeun kana Islam sanggeusna Gusti Allah bare pituduh agama Islam melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaroba sesembahan tadatina batu tatadina kayu
kuari dirobah Allah ngarobah sesembahan eta teh lain sambarang mantak datang ka perang ngarobah keyakinan ya Allah ya. Tapi kelantaran Kangjeng Nabi melalui wahyu atuh terus we sesuai jeung petunjuk alhamdulillah bari geus Islam berkembang saenggeusna masyarakat nyekelan agama Islam ilah kabungahanana wa ma kana Allahu liyudilla qauman moal Gusti Allah nyasarkeun kaum ba'da izhadahu sabada Allah nuduhkeun ka kaum eta melalui agama Islam tuh geus atuh diatur ku Islam teh secara syariat teh ieu anu haram jauhan ieu anu wajib laksanakeun ieu anu sunah gae beserek nambahan ganjaran-ganjaran mangga ieu mah anu makruh gae ngan ulah bagus nama ieu mah nu mubah antara jeung antara nah diatur ku Islam teh ieu perintah wajib laksanakeun ieu larangan jauhan haram hukumna etalah Islam ngaranna syariat ngaranna saenggeusna Allah nurunkeun Islam di jerona syariat moal nyasarkeun Allah ka kaum sabada dibere petunjuk-petunjuk syariat alhamdulillahirabbil datang ke mana at-tayyibaina lahum ma yattaqun hatta goyah sehingga Allah ngajelaskeun ka kaum kana pagawean-pagawean anu kudu dijaga merupakan larangan-larangan lamun larangan-larangan anu dijaga sehingga dipake kasieun teu dilaksanakeun geus titik Allah moal kudu nyasarkeun tapi lamun larangan anu dirumpak dipake kasieun ieu cek Gusti Allah diberenya geus ya ku aing dijelaskeun geus melalui Rasul aing tapi siap tetap kasieun di dieu ku aing bakal ditegur make lisan Rasul aing ketika Rasul geus teu didenge kuari langsung ti aing awas ya ku aing teguran ku Gusti iya ayat ya Masya Allah lamun ieu larangan teh geus dipake kasieun lamun ieu paraman teh geus ningali dilaksanakeun bae anu tatadina hatta yubaina lahum ma yattaqu kudu dipake kasieun fala yattaqu teu sieun nyana lamun teu sieun awas payastahikul idlaq ngahak kana disasarkeun sia jadi kesimpulan nama ayat ieu teh lain letik-letik ayat adalu dalilin ala annal ma'asya izar tukibat titik leteh dina permaksiatan hatta yubaina lahum ma yattaqun permaksiatan larangan awas sedengkeun urang sebagai umat muslimin teh kudu boga keyakinan setiap syariat eta adalah aya kebagusan mutlak di Gusti Allah di jerona taat setiap ngalaksanakeun taat pasti didinya aya kamaslahatan jeung aya rahmat eta pasti sakali deui setiap ngalaksanakeun taat sebagai perintah jerona aya kamaslahatan jeung aya rahmat pasti sabalikna ketika ngalaksanakeun pelanggaran-pelanggaranna maksiat ngaranna di jerona aya kamafsadatan jeung kamadarat eta pasti nantak di dia hatta yubayyina lahum ma yattaqun sehingga Allah ngajelaskeun
naon anu kudu dilarang haju kumanehanana teu dilingseut terus bae dilaksanakeun ieu payas ahikul idlaq kuari paharaman-paharaman di negara urang khususna umumna di dunia nu ngaran mabok geus lain rahasia deui kuari mah ai bir bintang mata mah geus dianggap minuman biasa mensen mah geus dianggap minuman biasa vodka mah bisa tah mah geus minuman biasa nu aing teh nyaho nu sia osok teh ambalaya keneh minuman ganja mata mangis dianggap biasa ku ari mah ngaran ekstasi nu ngaran yuriaib dumolik dan lain sebagainya nu sial mah leuwih nyaho tibatan aing tuh ieu kos kararitu tuh geus lain masyarakat biasa bae pejabat mararang polisi mararang sambarangan cenah henteu sambarangan polisi nu datang minta cai ka kula ayo naon dia Pak, aduh cenah pagi mohon doakan saya ini saya udah apa namanya keranjingan apa Pak? Ini. Doakan cager sih alhamdulillah itu kene tentara loba. Nah aya masyarakat mah di mata urang geus ambalaya kuari mah kabari bae di Banten menang sabaraha kintal urang tonan. Aduh mudah-mudahan bisa terjual urang kabare alhamdulillah. Tonan Gusti Allah nu ngaran gelek nu ngaran ganja di urang teh subur dan lain lalagan lain di Aceh bae di Garut teh ganja ambalaya di Bandung teh ganja ambalaya wallahu alam ku Allah diberi kesuburan seperti eta urang nyaritakeun ganja teu kudu di Aceh di Garut di Gunung Garut emang kumaha kitu ganja mantap pangheulana marabok urang Garut ye ente mah kumaha kitu Bandung eta teh ambalaya ganja kudu dibejakeun beren kieu jualan loba omong sia geus puguh di Aceh geus puguh di Kalimantan liar dah ikan makanan haram nu mantak diayakeun ku Gusti Allah ieu jang cobaan coba bangsa Indonesia ari kitu mah dikirim ti Cina ti RRC eta mah geus teu aneh ieu mah dijadikeun coba sia kuatan itu ongkos kiai api jasa anti speaker boga tatangga make speaker maksudnya eta dicoba ku Gusti Allah sikap sia kumaha deuk ka Allah teh ku nafsu apa ku rendah diri urang jadi kiai kurang kumaha gitu celebe anu nanggap orkes di dinya lah 15 meter ti imah kiai masyaallah cek kiai teh kabeneran ieu mah ye aing teh kudu ka ditu di jandela ge kadeuleut tah mah deureus sama kiaina bagus sial tuh kita tolol rupa-rupa cobaannya rupa-rupa orang dicoba teh ku kalakuan orang sorangan di diri orang naon anu terjadi teh di diri orang teh awal-awalna kuacing ku make urang nu melak urang nu nuai ya nah naon anu terjadi segala rupa teh di awak urang ayana asli nama nu mentak ulah hese-hese nyalahkeun ka batur ulah nyalahkeun ka awak urang sorangan naon nu terjadi aya di awak urang ulah nyalahkeun batur introspeksi lalaudan balik deui lamun taat mengandung maslahat jeung rahmat lamun maksiat mengandung mafsadat jeung darurat kamadaratan nah timbul ekonomi tersendat-sendat ayeuna ieu teh akibat permaksiatan timbul angin-angin beliung eta teh akibat permaksiatan timbul banjir secara kasat mata mah Jakarta banjir teh ieu teh kiriman ti Bogor kiriman ti daerah luar haju jalan cainan teu merenah secara lahiriah seperti eta asli nama maksiat jageuninganan tuh dirangkas kurang kumaha jalan China nya handap nya bagus nya gede deui tapi banjir ka darat-darat datang ka hese nyaritakeun anak China timbul ti mana nu bisa nyarita wallahu a'lam cobaan Allah gempa bumi datang ka pindah kapan kamari ieu
urang nyaksikan bumi teh dioyak-oyak ku Gusti Allah pindah datang ka sakilo maha kawasa Allah. Lamun baheula zaman Kangjeng Nabi Lut dibalikeun nu handap jadi di luhur, nu luhur jadi di handap. Allah karim maha kawasa Allah. Di urang mah pindah doang kamari di mana? Palu. Pindah teh sakilometer. Aceh nu teu eureun-eureun. Ditegoran ku Allah unggal kota Yogyakarta sabaraha kali. Maksudna zaharal fasadu fil barri wal bahri. Maka sabat aidin nas ieu teh loba kamamsadatan siksa ieu teh ulah leungeun manusia aslina permaksiatan teguran ti Gusti Allah supaya nyana luluh kembali ka Allah seputar corona eueuh bae nu nyebut-nyebut asma Allah. Urang perhatikeun coba pemerintah mana anu kembali ka Allah eueuh. Ngadengekeun kiai-kiai di luhur coba mana anu nasehatna ka Allah tabak deuk diijabah deuk teu ku Allah tapi coba atuh bawa ka Allah. Wallahu alam bisa ngomong Allah. Deuk kumaha di Indonesia mayoritas Islam tapi ieu nu mawa ka Allah. Padahal mah ieu kan jelas tah hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Lamun urang dijujut mah teh corona teh tadina mandek lalagaan dek jualan vaksin tapi ternyata orang jadi bebeneran nyana naga bingung ieu teh tentang virus corona teh gas lamun dijujut di awal-awal mah teh panjang cerita sebab setahun sebelum corona Afrika geus kabahas tahun lagi akan ada corona. Cina sorangan geus kabahas nanti akan ada corona. Amerika geus kabahas, Yaman geus kabahas. Berarti kan lalagaan. Jeung geus aya bukuna ku ari mah jelas. Kitab da geus jelas aya tak setahun. Samemeh corona geus dibahas tentang aya corona. Ngaran corona na geus teu corona geus dijelaskeun. Oh, berarti kan ieu mah aya unsur-unsur, guys. Mau dibawa ke orang ke politik jadi panjang tapi awalnya kan hiburan di Wuhan hiburan tina barang-barang nu haram teh geus teu dianggap atuh komunis ieu tapi di jero hiburan di dinya ternyata loba umat Islam nu kabawa-bawa terus diunggal negara hiburan teh nu ngaran narkoba geus puguh perzinahan, masya Allah luar biasa. Nu aslina jasa mah maling di negara korupsi ngaran. Urang mah kan dongeng doang teu nyaho cara malingna jeung saha nu malingna mah teu nyaho ngan beja. Beja. Sakadar beja doang. Teu nyaho urang saha nu korupsina jeung nu kumaha cara teu nyaho bae pokona mah. Sama sakal aja. Nget ieu teh akibat tina korupsi, akibat tina mabok, akibat tina zina, akibat tina judi, akibat tina bohong ku Allah deuk diidlalkeun, disasarkeun. Disasarkeun teh melalui siksaan-siksaan dulu. Ieu lapasan ngaranna. Kerusakan-kerusakan ditimbulkeun tina permaksiatan, tanu mantak capek. Ulama teh dakwah teh ieu teh sieun besi turun siksa Allah. Dulur sing hade ulah zararina lantaran besi engke wabakna nu zinah nama saurang dua urang tapi Allah nurunkeun siksana kade ulah mararabok nu mabok nama saurang dua urang tilu urang tangkap ku polisi kaditu aju nego jeung polisi bisa 30 juta untung be polisi kan eta kan tambah deui wabahna lain diamankeun, lain ditangkap, lain disel sesuai jeung aturanana nego nya bahkan tambah urusan narkobana, urusan suap menyuapna. Ieu mah di ditu di negara batur di negara urang mah. Maksudna ya ieu mah kitu tah. Seperti eta. Encan kasus-kasus anu lain. Kasus-kasus anu lain saling sogok menyogok hakim.
Di dunia mas nyana nyeun membeli mobil mewah, nyeun imah mewah. Mbak, emang sakolana jangkos gitu atuh bangga bae keur carita bae. Atuh mangga bae emang dunia na kos sekarang gitu. Nyana teh keur diidlalkeun ku Allah cara ngaidlalkeun Allah seperti eta. Engke wabahna ka keluarga jeung ka kabeh. Disasarkeun ku Gusti Allah. Penyasaran Gusti Allah teh ieu teh imah perorangan wa imma keluarga wa imma kabehan kuari teh urang keur dibere wabah kabehan aya jeung eueuhna ulah sok dicaritakeun nu penting mah lockdown kabehan ieu geus sok nyaritakeun aya apa geus lockdown ih sakedeung deui mah download oh masalah ih sampaikeun ka sakola libur kantor libur pabrik-pabrik nararutup kabeh tuh ekspor impor kuari tersendat-sendat pereheulanan kabeh nagara ieu teh kuari keur marandeg perekonomianana sedengkeun urang boga perusahaan nyokot di bank terus bae kapan eta teh unggal poekna mah bunga sedengkeun perusahaan urang mandeg di dinya deuk teu mawa dadung kumaha mantek dibawa bae ge dadung sia kapan dah mandat tihang nu pendek engkau lah inget bunuh diri cak kita teh. Atuh teh ngan tiang nu pendek kabeh ulah pae goblok gitu coba. Teu kuwae negara ieu. Alhamdulillah 5 bulan dekat tukang teh ka meuni caritakeun kula geus boga kontrakan sabaraha itu tuh 100 anu itu nu adi 50 dibat lah geus jak bekal ibadah. Plek bae ku hari lockdown. Nu ngareusianana eueuh barali ka ditu eta kan listrik kudu dibayar cai kudu dibayar. Eta ge sarua ku ari geus bawa tambang bae nya. Aya nu tes deusian warung lupa aja oh warung geus pararing alhamdulillahirabbil alamin. Ambal aya ku ari warung meuli eueuh bari naon kumaha tuh deuk meuli aya ge nu daratang hutang. Aya teh dibere badi urusanna beuteung aya dibere pan nya ngahutang deuk iraha mayarna. Geus 2 bulan ngahutang bae bebejan aja deuk balik moal ka Dede aduh aing ulah ngadenge ke ceuli aing utang numpuk tulisanana aya nyana deuk balik ka Jogja ka Jawa Timur moal balik deui ka dieu lain urusan balik jeung heuteuna ieu hutang kumaha praknya na bebeja boro-boro mayar hutang nginjem heula jang ongkos goblok sia aing pencet bae ku sia ieu ya Allah keur diidlal ku Allah keur diputer ya Allah ya Rabb masyaallah kan nu ngawarung seperti eta ngojek anu tadina alhamdulillahirabbil alamin dan bakal-bakal bae ku hari kan ngojek teh kudu ongkos mobil truk nyana di motor itu di tukang make eta jadi make tali jadi ku jauh-jauh yang cak tukang ojek teu bisa kahiji eureun ngojekna eureun ngojek teh kieu we babajikanana pandahar mah kudu terus dahar kudu terus ngojek teu meunang serariweuh keur diputer keur diputerkeun ku Gusti Allah hayu sia tukang ngojek Grab jeung sajabana mararacet kabeh warung mararacet kabeh terus kontrakan gitu keneh PHK nambah deui terus bae anu boga perusahaan saya teh ku ari teh tinggal mayaran bunga na bae pabrik nama teu jalan perusahaan nama teu jalan terus ngalalamun bae diputerkeun ku Gusti Allah akibat tina maksiat tadina sumberna mun hayang nyawa permaksiatan sumberna permaksiatan corona mati Wuhan di Cina kunaon haju ambalayah ka negara urang di ambalayahkeun ku Gusti Allah deuk aya deuk wallahu alam nu jelas kan kejadiannya seperti eta taraweh lockdown ieu akibat maksiat tadi ka taraweh aya diteruskeun bae taraweh teu maraca Fatihah tarawehna jadi culak cilik bae beusi polisi naon jubah itu kene geus puguh nu boga masjid dan sisi jalan mah geus dikunci bae dikunci masyaallah bombok ge kunci na waledek urang ge neuleuh masjid dikunci sakumaha gudang we kunci tapi ai pintu tukangna mah henteu
pintu hareup dikunci badeh gitu make hordeng gitu aya lawang tukang mah henteu harasup je ieu mah kos dongeng cek urang ge pokoknya di Indonesia masih akal-akalan mau beres bajan gue kumaha ge tapi lamun single blug mah dibelar aja plak belajar tak cikupat plak tak karak sadar serangan ieu mah eueuh corona dibelar aja selidih ka ditu mana aya ya sepatan cenah geus zona merah putih bendera tamu budak nah ieu keur carita ala hak wake mana kejadian ya beneran bener sama corona datang ke rumah sakit paeh cek keluargana taman napas di imahna ge geus tereh beak kaberan datang ke rumah sakit paeh ulah laju corona wallahu alam seperti eta kejadianana ulah loba omong nah nu jelas kan ieu kan siksa ieu bukan cerita siksa deuk aya deuk eueuh wallahu alam tapi kan tersiksa urang tersiksa batin tersiksa perasaan tersiksa situasi dan lain-lain sebagainya nang saha tak ieu carita idlal tibana sumberna maksiat lillahi ta'ala eta aslina seperti eta maksiat lamun urang nyaritakeun rangkaian maksiat kuari ti luhur datang ka handap geus barasiat kabeh geus teu daek kadengekeun petuah-petuah Allah geus teu daek kadengekeun petuah-petuah kitu ulama anu meunang ngabongkar tina ayat geus asa aing bae kabehan ge geus dieu diharam-haram ge terus bae nyulucus kumaha aing bae ieu akibatna geus teu gadenge ucapan kiai geus teu gadenge petuah-petuah ieu mah kudu langsung cak Allah waing angin sugan sadar mantak sadaerah bae coba dibeliunkeun supaya kadeuleu ku kabeh beak di Bandung ku angin abe orang Tangerang, orang Serang, boga pikiran, woi di Bandung beak ku angin beliun, yuk orang tararobat tah maksud Allah teh supaya kembali ke Allah. Kadenge kurang, woi banjir dirangkas betung, wah itu di mana cai ditanyakan ke orang itu, wallahu alam jati lokos gitu tadi nama, tanyakan deh, jelas-jelas dah cina ayat tidinya teh sumberna cina tidinya, nu jelas bersiksa. Ieu teh buah kabeh kitu. Supaya kadeuleu ku urang Tangerang, supaya kadeuleu ku urang Sukabumi, supaya kadeuleu ku urang Bandung jeung santero. Naon sih teteh bisa disiksa kitu ku Gusti Allah? Maksiat yu urang balik atuh ka Gusti Allah, urang eureun maksiatna maksudna supaya teguran ti Gusti Allah. Eta keur carita lokal. Ya gempa, ya angin, ya banjir. Kuari urang ieu teh internasional, wabah corona. Mantak naon atuh urang barali ka Gusti Allah. Barali ka Gusti Allah taubatan geus ka Gusti ayo sabisa-bisa ja babacaanna mah eta-eta keneh mun teh nama ka Gusti Allah teu kudu segala rupa hayu bae geus. Geus bisa nu bisa auzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalq mangga. Nek bisa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa samil al mangga. Nek bisa auzu billahi minasyaitonir rajim atuh diganti bae kurang auzu billahi minal corona atuh mangga. Atuh sarua bae sarua. Untuk tadi na'udzubillah kan ngalingun abdi ka Gusti Allah minasyaitonir rajim bari mah minal qoronail azim. Itu masalah. Itu babari bae doa mah. Teu bisa cenah bahasa Arab bahasa urang bae geus ya Allah ya Rabbi ngalindung abdi tina penyakit koron. Tasdikeun koron. Bahasa Sunda meuli babari ongkoh kanyahoan ieu Gusti corona teh jelas-jelasan cenah bejana ieu teh bakal diberes saurang na 600.000 alhamdulillah ya Rabbi ngadoa bae geus ka Gusti Allah mudah-mudahan bupati dibukakeun hatena mudah-mudahan gubernur dibukakeun hatena da ieu abdi teh ngojek henteu ngawarung henteu ai dahar makan kudu terus bae mah nya abdi kudu datang ka imah gubernur mah mudah-mudahan we gubernur dibere solih dibere soleh tinggal kitu we ngadoa soleh hese ngadoana dihareupeun imah gubernur. Ieu tah hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Moal pati-pati Gusti Allah nyasarkeun ka kaum sabada Allah nuduhkeun melalui Islam sehingga ditingali ku Gusti Allah pelaksanaan Islamna dijelaskeun ku Gusti Allah mana perintah mana larangan
ketika Gusti Allah nyaritakeun taat di dinya teh mengandung rahmat, mengandung maslahat. Ketika Allah ngalang nyaritakeun larangan ya deh paharaman-paharaman permaksiatan hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Dedeuleuh datang ka mananya nasieuna sehingga dijaga ku sieun mah. Ai praktek apa lah ya taku teu boga kasieun atuh payastahiqul idlal atuh ngaha kana disasarkeun. Carana ialah ditegur langsung ku Gusti Allah melalui pasad setiap larangan eta adalah mengandung maksiat jerona. Ai maksiat eta teh mengandung karusakan. Geus atuh karusakan teh timbul tidak permaksiatan. Lanjutkan gera maksiat kuari. Negara lanjutkan timimiti luhur didaya bikin kehandap terus maksiat. Masyarakat pedagang terus maksiat. Petani terus maksiat. Kiai santri terus maksiat. Corona ieu bakal datang deui wabah anu dahsyat tiba-tiba. Teguran seperti itu. Mantap caririk ahli-ahli Allah tengah penting teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ngalengis. Kadang gue pemajikan. Kaji kok cari hayang naon? Oh sial. Bukan teh yang carikan wabah. Caririk teh ieu sieun ketika wabah, ketika tahun datang kembali ke Gusti Allah akibat tina maksiatna dilanjut. Eueuh corona ieu bakal timbul corona nu lain. Bakal timbul wabah nu lain. Ieu nu dipake kasihan ku ahli-ahli Allah teh ya Allah ya Rabb. Nu ayeuna mah geus alhamdulillah lah seperti ieu geus terkuras segala rupa pake corona. Dana desa bae ge anu jang pembangunan desa dipake ka corona. Bahkan segala rupa jang corona kabeh. Loyogna duit corona ka mana ulah nyaho sia mah penting mah ka coronakeun we heulanan. Heuh geus atuh ikos kitu mah. Nah ieu geus dara-dara sakieu mah. Tapi kan ieu lamun teu kembali ka Gusti Allah, ieu bakal tidak menutup kemungkinan datang deui wabah anyar. Kuari ge di Cina geus aya deui nu anyar. Tuh di Amerika ge geus aya deui nu anyar. Encan geundeung di Spanyol ge geus aya deui nu anyar. Dek kumaha coba ya? Sedangkan geus terkuras danana. Ka WHO, naon meureun teh WHO? Geus aing mah pokona nyaho ge ti sia baheulanan lah. Tah, ieu geus datang deui. Arab anu tadina hanya anu aya di Amerika bae jeung nu aya di Inggris di luar negeri anu kena corona teh kuari mah di Arabna sorangan kena corona. Mekah, Madinah kena corona, mantak tidak menutup tutup ieu teh hajian. Coronana di Arab teh kuari aya. Di kumaha coba? Duatak di Indonesia geus rada inggis, bablah teu robah malah menjadi-jadi. Kumaha negorna? Itu kumaha negorna ta ieu hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Titah babalik ka Gusti Allah, udah babalik. Ai kuduna makan usim corona teh masjid dibuka istighfar atau di masjid. Kan meureun ngeunaheun ulah terlalu zahir teuing. Eta kan waham ngaranna. Sedangkan makodo kacak ibnu atau illah. Hiji perkara anu nuntun ka anjeun anu leuwih bahaya minal wahmi tibatan waham ciptaan-ciptaan hanya ciptaan-ciptaan buah bakal anu kajadian mah tepang gede genena. Dosa ya. Boro-boro naik jadi wali tambah ibadah ngeunah moal. Iya urang kan diperkirakan besi secara hati-hati tapi kan eueuh ngalaksanakeun istighfar malah ditutupkan istighfar timbul bae suudzon ulah-ulah negara aing negara komunis ya asana PKI kan timbul perasaan-perasaan seperti eta kan. Nah tapi kan alhamdulillah teu di negara ngan timbul suudzon kan lamun geus suudzon atuh kan bahaya jelema je padahal mah keur ngasa peso jang mencit kotok pajar mencitnya anak kan ngaranna suudzon mah kos jelema boga hutang neuk ditagih puguh hansip baris pajar neuk nangkepnya hansip baris 1 2 jangan dulu wah iya suudzon mah kitu bae kan kajen kumaha nah
Iya teh doa terus kiai teh gadoa ya Allah amankeun negara Gusti, amankeun umat Gusti, negara jeung bangsa teh amankeun. Para aulia Allah mangadoa teh geus lain jang dirina tapi jang bangsa jeung negara. Tinggal penting mentang mata teh lain jang dirina mah geus di pikiran. Ya Allah bangsa, ya Allah negara, ya Allah umat. Salametkeun Gusti, andai kata aya nu salah pangnoelkeun atuh supaya kembali. Ya Allah ya Rabb, ulah ditambah deui wabah teh, ulah ditambah deui. Lamun teh mah ditambah dicukup ku corona nu tadi gendek bergerak mamun kamari. Henteu didoakeun ku para wali-wali Allah, ku para ulama geus bergerak ajeun ku make rakyat berbondong-bondong ka imah bupati. Berbondong-bondong ka imah gubernur. Tapi kan didoakeun ulah sakadar beuteung atuh kajen nya namanya bae. Urang neangan bae beuteung. Bang Bara ge teu boga DPR hariru gitu bae atuh heuh komo urang boga pikiran masing-masing atuh tenang bae badak tenang doa para ulama ngadoakeun ulah sampai terjadi. Nah ieu huru-hara cukup heula ulah waka kabehan heula doa heula di samping doa upaya-upaya jelema anu bisa bae heula coba ulah sampaikeun ka haju ieu acak-acakan nagara teh. NKRI urang teh kan jadi contoh di dunia ya teh. NKRI urang teh dicontoh di dunia. Urang inget ketika aya Belanda datang ke Indonesia setelah merdeka, kula poho ngaranna nyana nanya, ieu Bang encan lila kamari-kamari ieu. Paling heran saya di negara Indonesia. Keheranan saya di Indonesia ada Islam mayoritas, di Indonesia Kristen, Katolik, Buddha dan agama lain, tapi hidup bisa berdampingan. Orang Amerika, orang Belanda geus ngomong kos kitu. Henteu takjub urang ka omongan-omongan para inohong para pakar di luhur. Kunaon kuari haji urang kuari acak-acakan. Nah, mantak ditaat ulah sampaikeun ka acak-acakan. Nya, patriotisme urang terhadap bangsa jeung nagara teh itu supaya benar-benar kudoa bisana. Mantak ditararahan, kamari lamun teu ditahan, RT geus beak 5 meureun. Ya, kuari kuburanna eueuh di mana? RT-na di mana? Tahan wadak ulah geus bandingan neangan sorangan bae geus kajenderan. RT anu geus teu luar. Orang nirisan cenah. Kitu kene lurah aman di Tangerang mah, aman di Serang, aman di Pandeglang dengan doa-doa para kiai. Teu frontal di negara batur lurah aya nu geus ditikem itu kene RT, masyaallah. Urang tenang heula kalem sapira dahar heula. Kajeun bagian urang teu di dahar punyana. Engke ge beuteungna gendut sorangan. Pan cenah kiai jadi kos kitu, emang kos kitu aing mah. Tungtu mah ngadoakeun kan itu teu beres bae. Tah, ieu ya. Nah ieu mah kuari urang kembali masing-masing dimimitian geura ku urang. Mimitian geura ku keluarga urang, mimitian urang ku tetangga urang, mimitian geura ku kabehan. Geus istighfar anu loba. Masjid atuh cenah meureunanan kudu carang-carangan bae heulana. Nu tadina kamari 2 meter kuari mah tulah sajengkal. Hayu bae geus pake takarrub tadarrur ka Gusti Allah. Ngeri urang saat corona aya. Urang terlalu zahir waham kajadianana. Encan jelas kuari masih ditutup. Istighfar berbarengan bersama-sama. Eueuh beki ngalengis bae ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh naon ieu teh. Nah tersiksa urang bagian pemikiran, bagian kitu ngaranna non makanan, bagian dan lain-lain sebagainya timbul suuzon. Tinggal Noel doang ngejegur seperti. Tapi tenang, ieu hebatna di Indonesia teh seperti di Amerika mah kuari. Geus acak-acak. Di urang mah alhamdulillah aman. Sekali di rumah urang ngadoa mudah-mudahan negara urang diamankeun, ditentremkeun, urangna dibere tenang, kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Babalik geura ka Gusti Allah. Tobat. Renungkeun geura urang. Hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Saenyana Gusti Allah teh alimun maha uningakeun sakabeh perkara deuk teu uninga kumaha tu jada damelan Gusti nu Gusti.
diantara syaitan mustaiqul hidal wal hidayah anu ngahakana dicilakakeun jeung dituduhkeun eta mah urusan anak program Allah Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya jak qalbu urang teh cek Kangjeng Nabi teh qalbul mumin baina usbu'ain min asabi ar-rahman urang boga karunya nang Allah urang boga marah menang Allah baina usbu'ain antara dua kakawasaan Gusti Allah dek dihidayahkeun dek diidlarkeun ku Gusti Allah mata krempan langsung we muntah ka Gusti tuduhkeun Gusti tuduhkeun Gusti tuduhkeun si hade ulah sampaikan ke acak-acakan ya teh Masya Allah ku gara-gara hal-hal anu encan jelas kok jadi bisa acak-acakan kieu kolbu urang teh emang urang lain nu Allah panglimana di awak urang adalah kolbu urang sedangkan anu boga kakawasan adalah Gusti Allah urang siap tempur nang Gusti Allah urang ulah tempur nang Gusti Allah urang resep nang Gusti Allah urang bendu nang Gusti Allah nah iyalah kembali ke kolbu urang masyarakat geus hampir mararah kabeh didoa ya Allah ya Rabb turunkeun halayar doa doa hanya doa anu bisa doa mualak anu qada mualak anu bisa diayun-ayun ku Gusti Allah masih keneh aya jelema nu hudang ti peuting ngadoa ka Gusti Allah masih dihargai ku Gusti Allah lamun geus jelema nu hudang ti peuting ye cenah kulo ge hudang bae naon gawe sian tolol kuku iya cenah bekser atuh lain deui urusan anak teman kolbu urang Maha uninga Gusti Allah sebab naon atuh deuk kumaha teu uningana innallaha lahu mulkus samawati wa amsanyana Gusti Allah tetep ka Gusti Allah ari kerajaan langit jeung bumi langit jeung nu ngeusina nangieun Allah nu Allah bumi jegesina nangieun Allah nu Allah adapun jelema-jelema nu teu percaya kana kakawasaan Allah kana karajaan Allah eta mah hanya ku Gusti Allah diidlalkeun we teh bah Kristen teu percaya langit bumi teh nangieun Allah diidlalkeun ku Gusti Buddha teu percaya langit bumi teh nangieun Allah atuh kakawasaan Allah eta teh diidlalkeun ku Gusti Allah misalnya ya komunis teu percaya komunis mah urusanna gotong royong bae kabeh komunis mah tuh aya ge di Cikupa toko gotong royong nah eta ge berbau komunis bener iya nah eta teh diidlalkeun eta mah ku Gusti Allah itu eta kembali ka Gusti Allah Masya Allah ketika ku Gusti Allah diidlalkeun deuk saha nu bisa nahan janu Allah ieu tah sajada Gusti Allah telah mulkus samawati wal ardh Allah kabeh urang mah nyarita nu Allah kabeh teh emang bener pangeranna urang Allah kadenge ku kafir mah kan apa-apaan itu kiuci ya kayak tahu aja dia penciptaannya so amat geus macam-macam dah kaji nanti namanya keyakinan urang mah urang ieu mah keur ngaji jeung urang mah ieu mah urang geus sakieu di lolohan bae kaluar ti dieu geus ditajong poho deui yuhyi wa yumit anu maehan jeung ngeurup nu ngahirupan jeung nu maehan teh Gusti Allah wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir teu aya sama sakali karanjeun kabesalian Allah mi waliyyin nu ngaropea anu bisa ngajagaan di Gusti Allah saha anu bisa moal bisa wala nasir jeung teu aya anu nulungan nu bisa ngahalangan tina kamadaratan Gusti Allah moal aya kulantaran langit bumi nangieun Allah nu Allah ketika Allah deuk nyieun kamangfaatan moal anu bisa nahan ketika Allah deuk nyieun kamadaratan moal anu bisa nahanan sok geurage ahli biologi ahli geofisika ahli sagala rupa meteorologi dan lain sebagainya caritakeun soal dunia deuk bitu gunung teu nyahoeun teu nyaho deuk banjir teu nyahoeun atuh naon hartina eta ilmu deuk naon atuh hartina eta ilmu ngadongeng urang dibabawa kana dongeng lamun kitu mah nyana dongeng saenggeusna dongeng hati-hati nah ini besok bakal ada banjir minggir cara Nabi dibere wahyu kan gitu gimana teu geus da beberes sekarang sebab-sebab dan lain sebagai air apa dan atuh kos kitu mah orok teh bisa teu kudu sakola tah kos kitu nyana dengan sumber-sumber nanti orang lembur tah kan ieu mah keur carita
keur carita atuh bangga bae teh aya pendidikan ieu ngan ieu mah keur carita nu Allah kumaha Allah bae ieu we ieu nu bisa nahanan lamun geus ku Allah diturunkeun banjir nu bisa nahanan diturunkeun angin ya Allah nu bogana nu bisa nahanan ketika gempa kuari corona deuk saha nu bisa nahanan janu Allah dihiber-hiberkeun ku Gusti Allah daya dihiber-hiberkeun ku Gusti Allah corona datang ka Haji Pendi geus digewe mau nyokong lantaran Haji Pendi na auzubillahi minal corona beuh hiber deui ta corona subuh datang deui kolorna ya Allah ya Rabb ya tuh ieu moal aya nu bisa nahanan nu mantak kullu maqdiro ana wa malam dar lam tiap anu geus dipastikeun terjadi mun teu dipastikeun moal urang membuka keyakinan kadinya mantep jaga bae tapi tetep bae maha kawasal kurang kumaha dokter alatna aya di nyana obatna aya di nyana atuh kunaon nyana darah tinggi blon nih dokter alat aya di nyana obat aya di nyana begitu nyana ngomong saya kena darah tinggi itu beres si dokternya Masya Allah pas eta kula pernah datang ke dokter gigi kenapa Pak Kiai ini dokter gigi coba periksa sama sama gigi saya sarua bro saya udah diganti semua cara Pak Kiai tolol sih ya obat aya di sia naon aya di sia orang sia ge beak tahun tuh saha lu bisa nahan lamun geus dipastikeun ku Gusti Allah Masya Allah almarhum Haji Mamin sehat datang ajal mawa ibu tin sakitu poharana moal beak 7 turunan hartana masuk nominasi kelas terkaya manehanana Pak Harto geus kurang kumaha tuh di Rangkas Bitung nu manehanana kabeh tuh di Kalimantan nu manehanana kabeh tuh pertanian-pertanianana nyana mah can urang ada harse tiga-tiga can teh be aku hadamna bae geus kabeh atuh urang Rangkas bae nu seubeuna mah keur carita beak hae atuh komo RT koit hae Masya Allah kan ieu teh maksudna naon pasrahkeun ka Gusti Allah kabeh ge nang Gusti Allah langit jeung bumi nu Allah nangieun Allah anak nu Allah nangieun Allah teh mudabbir teh pengurus anak pengurus atuh moal aya nu bisa nahanan min dunillah min waliyin salian Allah saha anu bisa ngaropea nu ngurus mah aya Allah pengurusan cacing bisa lempang di jero taneuh dirizkian ku Gusti Allah di luar pemikiran urang urusan Allah keuyeub aya keuyeub sawah aya keuyeub majlis sia tah keuyeub eta lelempangan di sawah ngaliang aya rizkian kaharti ku urang urusan Allah orai itu orai sanca orai belang orai tanah orai pucuk orai cabe orai matahari berbagai orai baheula makan di loba orai teh pakadarana kan beda-beda mudabbir Allah mengurusanana ulah hayang nyaho diri sekian ku Gusti Allah kuman kuman Masya Allah harus gugur baik kita cak mah urang gadis ya nyokot kaca nyokot paniti cep dikakacakeun aya kuman letik aya rizkian di awak urang lisa itu pegawaian awewe nya kutunya lisa nya hiji deui teh naon garang-garangna kuar tolol awewe mah kutu dialaan dikadijakeun deui goblok beureun lain ditindesan merek resepnya nama Masya Allah ongkos nu mancing tolol atuh tolol dialungkeun kadinya dipancing dikadijakeun deui
aredan jelema teh. Tah ieu kabeh ge urusan Allah nya langit salangit nangieun Allah urusan Allah bumi sabumi nangieun Allah urusan Allah urang mah dijadikeun khalifah ku Gusti Allah teh tina urusan tapi ulah hayang urusan urang status jadi presiden urang status jadi wakil urang status jadi menteri urang status jadi gubernur status jadi bupati status jadi camat status jadi lurah jadi RT urusan negara urang status jadi kiai urang status jadi ustad urang status jadi santri jadi pedagang sakolom kumaha urusan anak eta teh khalifah kerja sama jang urusan bangsa jeung negara kan mantep ngeunaheun ngomong tuh ya Allah ya Rabb nah doa Allah pelantara doa Allah sia dek urusan mantap paling bahaya jelema nu ngudag-ngudag dunia bae padahal dunia kan geus aya tulisanana zahiran wa batinan blak nakarak blak nakubanyangan dunia bae datang ka paeh ieu nu paling bahaya padahal makan Allah nu urusana secara zahir ngan kembali deui horenganan urusan Allah eta mah idlal jeung hidayah manyangakeun sadaya daya dumantak jelema dibere sasar idlal teh tergantung makom-makomna kiai anu geus deukeut ka Gusti Allah anu geus dibere lazat ibadah ngeunaheun perasaan asa kehadiran Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah ketika nyana neuleuh aju hayang eta bakal ngahalangan kok lazat ibadah jadi eueuh tegoranana sakit ketika sompral ngomong di hareupeun jelema sompral ngomong teh padahal macan kaawakan teteh maksudnya dina qalbuna sok jadi wali aing mah teu butuh misalna padahal mah butuh bakal ditegor geura ku Gusti Allah sesuaikeun makom urangna di mana ulah osok aja sompral di dinya bakal sebab Allah anu boga coba sia sok sombong gitu sok gitu mentak ulah osok nu geus pernah didongengkeun teh aya onta teh teh nyaho jalan ka hiji daerah kapanggih ku berit ditanyakan ku berit teu ka mana onta teu ka daerah anu ngan kula teh kula siap cek geus ayo kula nungtun atuh bangga dituntun eta onta teh ku berit kunaon tuh kakarak salengkah dua lengkah berit ya lantaran ieu mah jelema gede nungtun tali kendalina ge aya di nyana heheotan ya asa aing siapa gua orang tahu semua bahwa onta binatang yang tinggi pun saya yang nuntun kebanggaan dan kesombongan luar biasa onta nyahuan budak sombongan sih tutang konteteng tulak cangkeng lagi geus lain dicangkeng di dieu dekelek sakumaha aya bisulan tak kelek ya Allah ya Rabbi pohara jasa nah begitu plas ya hareup teh aya kali bukan ikok kana di dinya teh sakonta teh ayo nek kumaha nyebrang ayo tuh keur nyebrang ayo orang nyebrang kayaknya mikir lah sakonta teh lain ayo atuh mal datang tuh sakonta teh gara-gara sombong dia kakarak ge dibere sakitu doang encan terlalu gede macai onta langsung ge turun ke handap tuh jasa dengkul cak onta teh ayo ieu mah kakarak sadengkul doang cek beurit di sia sadengkul ge atuh aing modal kakarak tadu bantak ge cek onta ulah sok sombong aing sanajan dituntun gede aing mah sanajan dituntun aing mah luas aing mah sia sanajan nungtun aing atuh sapira sia geus bari mah sia diakep ku aing ayo geus diakep tuh naik wari mah tadinya bari dinasehatan ku onta teh ulah sok sombong jadi jelema mah mantak ge nya ya geus atuh cenah geus masukkeun alhamdulillah kula kana kesehatan barang turun nungtun ieu sombong deui mah ieu beurit mantak beurit mah kajen di kumaha ge balik di bae takol ku urang idit isuk ka dieu deui
lamun teu beunang mah beurit bakos kitu beurit bah ye aya beurit biasa aya beurit make kopiah ieu nu bahaya ge beurit make kopiah susuruntulan kadeuleuna baca mah orang beurit itulah Imam Jalaluddin Rumi ngabahasakeun ngabayangkeun ka urang terjemahan masih panjang kene teh cerita nah bisa tuh mualayan ngurusan bisa ngajagaan ti Gusti Allah mualayan nu nulungan anu bisa ngahalangan ti Gusti Allah atuh anak itu mah atuh nyanggakeun we sadaya-daya kesehatan urang dijaga mah dijaga tapi waya gering mah gering mah narima urang ka Gusti Allah geus kurang kumaha atuh penjagaan urang dan lain-lain tapi geninganan kamodelanana maka modelanana urang anu dijagaan bae gering nu edan mah ngadahari sapat teu gering-gering kan nu edan oh urut-urutan batur tidak teu gering-gering heran tapi urang mah ieu ulah itu ulah ieu ulah ieu ulah hati-hati bae gara-gara corona bae ge jeung pamajikan 2 meter atuh 2 meter kan teu bisa ngahiji kan jeung pamajikan teh Masya Allah karim bisa dihalangan maka tembok mau diteruskan lah baik kercarita kurang mah dihalangan oh mantap Ibnu Sena ngajelaskan dari 100 penyakit yang ada 70% timbul dari pemikiran 30% dari makanan-makanan pemikiran kurang kakarak boga kabogoh bae ge boga-bogana nolak ka urang hiji teu ngeunadah udah teu ngeunah nginum teu ngeunah hees geus kieu bae awak kakarak saminggu bae geus 5 kilo waduh sabulan masa tinggal tulang nya 2 bulan masa didudag anjing pajar tulang beneran ya kan tah eta kan tidak pemikiran eta kakarak kasus hiji encan kasus dagang deui ditipu ku jelema masyaallah kari modal ngan 500 juta doang haju kuari ditipu maka di kurang tanda tangan kudu mayar 1 miliar ya Allah ya Rabbi mulai mata kuari geus cileuhan digerokeun ku anak pah geus teu kadeng torek nah 2 kasus 3 anak ditangkap polisi narkoba waduh 4 kasus kalima deui anak anu hiji di kabung wah eta berbagai kasus eta anu jadi penyakit dina makanan dina minuman mah teh saeutik 30% 70% Ibnu Sena ngajelaskeun pemikiran mentek aya jelema gering haju teh hudang-hudang dokter jeung dukun geus dikerahkeun tapi ternyata hese jasa Ibnu Sena mah beunang ya mah penyakitan cekeuna pemikiran ajak ngobrol neng di mana ambil ti anu sok naon neng lah bimah ieu mah sakedar ngababu bae batur ngababuna sabar urang can aya reaksi sok dibere gaji sabaraha can aya reaksi neng emang cicing di kampung mana deh kampungan boga kawaun tadi kampungan boga cenah tapi biasa eta masa perjuangan ieu can aya reaksi pindah deh kampung aya deh kampung anu kumaha ngejat yang oh nah aya ku ngejatna molotot mata berarti di lembur eta ada sesuatu sok we geura urang boga kabogoh di Bandung haju ngadenge Bandung atuh babar ye eta pemikiran mah cek Ibnu Sena ieu kajadi nu kumaha lain urusan penyakit ieu mah asmara ye inget kadongeng ki soleh almarhum anu nyana ceramah teh jenggotan teh anu nini cerik bae teh wah aing mah eureun pidato deuk nanya ka nu kumaha pasti kahartieun jasa ceramah aing cecan dorang datakan cerik kos ieu langsung turun geus bae langsung nih kadeuleuna ieu kusu jasa kula ceramah cerik cenah ge kahartina pelebah mana lain masalah kaharti emang naon itu ndeuleu jenggot kiai sareng bejawa kula nu leungit sial eta kan pemikiran garana iya cak kiai teh beleh goblok tolol kaduhung nanya
Nah iyalah, ya malakum min dunillahi min wali wala nasir. Allah anu ngurusan, Allah nu nulungan, nu ngurusan jeung anu nulungan Allah. Matak naon atuh ka Allahkeun. Geus urang mah di syariat kuari, syariat mah biasa wayah dagang-dagang, wayah tani-tani, wayah usaha-usaha, ngan serahkeun ka Gusti Allah nu boga. Sakitu bae. Kete kalau di toriko ke lain deui. Komo geus di hakikat mah geus lain deui. Ilmu nage geus make ilmu tahakkuk, anu cara-cara nage kudu make guru mursyid teu meunang sambarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu tina guru urang, mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.